Apa gitu we. Ini mah rek ngulang-ngulang. Eta kae jagong mah jagong sampai bawahnya. Ganteng aja. Sok. Ayo Pak. Sok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuk. Bang, ayo itu mah. Keburu sore Deui. Pan sore mana pencet can aya mandi rek naon. Ayo balik ya. Kenapa ya sampo geus ya? Sampo mang aya, jagong aya pan. Salam Ayo, Pak. Ayo, jagoan atuh mah ieu ada urang mah. Bener gitu cek si Ujang teh nya. Ku aya anak corona teh. Kali hirup di kampung mah ngarti. Aya anak corona teh corona naon? Kayak ada kebon mangsa aya si Ucup ah mesti garap kene. Kuring wang kari lalasona ya ayeuna malah hasil ieu permunggahan mah aya. Ceng, kamana? Lagi ya Bang, ke sawah. Sawar kamana tuh? Ulin ke sawar, naon? Nih, Bang. Nih susorangan, kamana batur? Caranya. Kau atuh ka deula diugeul atuh. Wah, Ulin teh sorangan. Aduh, abah teh kemarin geus panen jago. Cangkeng benang. Tadi nama rek dipencet ku si Ucup. Ucupna ka mana? Sore teh, ngan eueuh meureun cape, meureun dasarua mantuan kamari teh si Ucup. Kan ayeuna mah geus poe isuk ayeuna mah da geus dititah deui ku Abah. Abah teh kahiji teh. Kahiji nyeri cangkeng, kaduana ngadenge bahasa ti si Ujang. Apa si Ujang? Apa? Anu ngomong di itu. Heeh. Si Ujang teh cara bahasa dia cenah. Layanan corona. Naon ngomong ate corona itu. Abah dengar ulah loba mah cenah kitu layanan jadi penyakit. Padahal abah unggal poe ka kebon biasa-biasa we penyakit paling nyeri cangkeng. Corona teh naon, Mas? Ya, euy abah ge teu ngarti corona teh naon. Corona. Ada sekolot mah tuh kumaha tuh. Oh, nya tuh, Bang. Segala karasa. Juga tuh cerek ulin mah. Itunya, Bang. Juga itu. Kayak nyungkeun jagong nanya, Bang. Juga kepala daya sucup di situ. Ya, Bang. Baes ya. Banyak aing sada naon bawa aya cara gitu Kana lele. Kolakan emak aing gitu. Moal kitu ku lele. Ah, si itu. Naon hileut geuningan. Ah, bieu eta hileut Mung aing masuk. Aya hileut teh ningali. Greget gitu kering ngeunah-ngeunah nanti berasa re aing. Ai CS aing ka mana? Ka mana euy? Balan. Aing ditinggalkeun sorangan ti dieu. Urang sare itu jam sabaraha euy? Teu karasa kadeuing geus asar. Ya lapar itu kumaha? Dek kahareup. Bieu ngadenge dina radio teh keur usum corona, ulah cenah. Ulah init-initan, terus ulah ngariung jeung batur, terus lamun kaluar teh kudu make masker. Anu kaopatna teh di mana urang barang hakan, tetegek teh kudu cuci kumaha heula. Tah, ayeuna urang rek dahar. Neangan alaeun deui ya mah kamari jagong si Abah seueuh aing Kamana boa? Dibeuleum deui ku si tangkurak aing boga balan teh menusuk dari belakang. Mending wawasuh heula cenah salah sahiji penyebabna urang nyingkalkeun corona teh
kudu bebersih gitu. Masker neangan masker ieu mah jeung deui ulah sasalaman ulah loba ruang riung jeung batu. Untung aing mah hirupna ge sorangan. Majikan teu gablog anjing. Kolot eueuh dulur teu gablog, boga babaturan goblok di hiji-hijina. Masa aing mah ini tah. Neangan dahareuna aya mah lah paduli teuing corona mah Ku corona pae teu ge modar. Duh, karasa kieu euy. Ku ayana Covid-19 gawe teu bisa, neangan gawe hese. Mana nya? Nis ka sawah, ka saung. Ceng. Mana, Ceng? Mana? Mana? Eta si sang laki. Laki aya saki. Alhamdulillah. Seger. Alhamdulillah. Ngarenung euy ieu teh. Jenuh kunaon? Corona itu bisa gawe ieu. Corona teh naon? Virus, eta virus. Oh, virus. Dari nu lah nya. Oh, jalan. Sarua. Mending urang ka saung. Ya, urang leuwih ya. Aya. Yuk. Oh, virus corona. Iya, rasa gawe teu bisa. Jarang kieu gini nih tapi nyeri cangkeng, kontrol tu ucup jauh ka kebon. Misalnya rek nuturkeun si Aceng ka saung udahne panggil atuh di saung. Kami telah. Ha. Udah we euy. Sigana teh buahan lima euy ah. Teh lah. Walaun kieu geuningan. Tinggal Mang Ujang. Mang Ujang. Heuy. Nanya teh saha? Alah. Ini Mang Ujang. Teh lain Mang Ujang. Saha deui nu kasepsi mah Mang Ujang. Alah heueuh tapi heueuh bener euy. Keur naon Mang Ujang? Ieu keur rieuan kopi. Barada geuning teh buah. Uing teh lapar ka kebon teh neangan asageun. Naon mau? Tong beja-beja ari maok nama. Ningali balad urang teu. Saha? Mah make jeung nanya saha anu galing bukna teh sakieu geuningan. CS jero. Oh, si saha? Mau dengaran di situ teh? Kurang mah sok dicalukan si Tangkura kepa kana mah. Mau maneh saha? Si eta tah bisi ningali urang teh tadi teh ka kebon si Abah kadinya kebon jagong. Anu kamari papangih teh ya. Oh, si saha teh ngaran?
Orang liburan euy geus kolot kitu lah. Alah, aing mah kasep-kasep pikeun cek urang oge. Tadi nama rek ka kebon si Abah urang teh rek ngalah jagong da kamari teh ku si Abah teh disesakeun asaganana. Segitunya. Cenah mah kewe cenah ku si Ucup ku pagawenan ding anu make iket nu anu polontong teh aing sok amak aing ka si eta teh. Ke eta majarkeun mah asageuna teh rek dibawa ayeuna ngan saacan ku si Ucup rek dipiheulaan heula ku urang gitu. Mereka tunjuk lah gara ini. Emang Ucup rek ka mana ayeuna? Hah? Emang Ucup rek ka mana? Ngucup Emang Ucup aing sarua poho deui euy limpuran. Ngucup sagala. Mang Ujang maksudnya Mang Ujang bade ka mana ayeuna? Erek mulang. Ieu mah. Halo. Yang galaunan gampang teh. Panjatan teluhur geuningan Ujang. Luhur ge segitu Ah, gawer. Kalau ternyaan ieu mah euy. Cenah naon eta taneuna? Cek urang sok amek aing amek. Ayo Ujang ah. Ya. Di kantor heula we nya. Ada bisa aya si Abah tong dibejakeun nya. Saeutik da paling 2 kilo lah. Kumaha? Ayo ah. Jal sampurakeun. Wes. Kalau di dekat saya. Saya kia genahnya. Niis nih, niisnya. Genah kia nih. Sana, penyakit di mana nih? Luar negeri corona mah. Luar negeri dulu dunia tiga sekolah jadinya penyakit wae di mana-mana. Si Aceng anu saung ieu geuning. Ceng. Oh. Kenaon si Leng? Ieu kenis. Oh, paingan di teangan teh tuh kapanggih sarua abah ge euy. Niis ah. Heeh, ka dia, Bah. Itu di mana euy? Teh ah da teu ngontrol kebon. Emang geus di mana, Bah? Teu ngahaja ka dieu pan. Tuturkeun maneh. Teh di saung ieu. Pung lah teu gawe. Maneh. Eta aku gara-gara enak corona, Bah. Eta corona aya deui. Kan di kota corona mah piraku geus ayeuna geus aya ka kebon kitu nya. Ada virus di orang luar, Bah, karena ge Gitu. Bari udah lah tuh. orang luar teh tuh sagara dituang lah. Rek bangkong, bagong, berit. Orai ge dituang, Bah, gitu. Oh, udah ada orang luar mah kieu atuh nah, tapi beunang ka kampung ieu nya. Karena ge virus, Bah, cekak ciri. Teukeun bae lah ayeuna mah teu kudu hariwang ku virus nu ngaranna corona teh kitu nya. Nu penting mah heueuh urang kudu bisa ngajaga kesehatan. Da insyaallah nu ngaranna di kampung di kebon mah ada urang kepopoe. Ini isuk ini ka kebon insyaallah sehat moal naon lah nu penting mah loba kacai. Ayeuna ku ayeuna rek ngajalankeun bulan Ramadan nya saminggu deui nya. Mudah-mudahan si corona eta eueuh gitu da urang teh apal corona teh naon gitu. Tah ayeuna memang kudu ngajaga kesehatan, Ceng, Pung. Cek dawahan Kanjeng Rasul oge pan titahna kudu loba wudu geuning. Ya, bener teu? Bener, Pak. Heeh, tah ku ayeuna mah sok loba kacai, loba wudu, batal wudu da insyaallah manfaat eta teh. Kahiji kesehatan, kahiji wibawa, kahiji wah, pencerahan bener teu? Bener, Pak. Sehat eta teh. Kan kulah poho wudu dipake, nu 5 waktu teh dipake. Kudu dipake. Heeh, heeh. Namun, Bah, Heeh. ingat kos. Nah, gitu ayeuna tuh kudu hariwangnya corona teh nya. Baik di mana ge bakal rezeki mah da jadi aya gitu. Bah, cara rapek ieu bade mulang heula ah. Ah, jauh mulang deui gini. Tuh, entok di bumi can aya nu ngampihkeun, Bah. Oh, atuh juga lah bae lah abah juga nyusul lah. Nih Iya, selah Bah, di nya. sok. Assalamualaikum. Salam. Baru dah. Itu lagi deh.
Aduh, eta si corona nepi ke kampungnya. Padahal teh jauh kota jeung kampung teh. Anu motor maya sabaraha jam. Aduh, tapi lah eta mah meureun kawasan Gusti. Kene urang mah loba eling we ka Gusti. Nuhun Gusti. Alhamdulillah urang masih dibere kesehatan kieu. Jag-jag kieu. Di kota mah geus loba nu pararae geuning. Mudah-mudahan lah di kampung urang mah cing sararehat teh ulah aya kakenaan ngaranna virus corona teh. Ayeuna mah geus kudu loba eling anu diri lah. Pokona mah dawuhan Kanjeng Rasul oge kudu loba kudu. Bener teh? Heeh. Eta ngajaga segala penyakitnya mudah-mudahan atuh teu beunang kanu penyakit virus teh tah sabab urang tadi geus hitut duh teh kudu we heula balik